Assalamualaikum wargi-wargi sosmed. Sampurasun. Hayu rencangan abdi sapertos biasanya di pagi-pagi janten ibu rumah tangga mah kieu deui. Ayeuna mah urang masak, urang ngisikan heulanya. Urang nyangu heula diheulakeunana supaya engke sangu masak beres sangu ge asaknya kantun am we tuang tong hilap diisikan heula sang beasna nya. Tah ieu pasakeun abdi hayu urang eksekusi ayeuna mah pasakeunana nya. Urang ngiris heula tempe sapertos biasa we digoreng biasa si tempe teh. Tara ngangge bumbu racik abi mah cukup pake pecin sareng uyahnya dikeuman heula teu ku cai pecin sareng uyah seunah meresap dikeumanana. Dah saatos kitu urang simpen heula ieu si tempe teh nya lanjut urang neuteukeun ieu si ayam sapertos biasa da urang kalih abi mah resepna chicken cenah hayang dipangdamelkeun chicken we kitu. Tah unggal henteu we jiganana mah hampir unggal dinten ngadamel chicken. Tah ayeuna urang eta heula nya urang ngagoreng heula tempe anu tadi tos disiksikan teh nu tos dikeuman ku cai uyah sareng pecin teh. Ieu si ayam urang ieu dibumbu serbagunaan supaya singkat we nya babari sambil ngagoreng tempe ngantosan tempena asak. Tah abi ieu bade nyiksikan ieu sayur sop tapi moal di sayur hoyong digoreng we sapertos biasa dioseng. Tah ngange baso tong hilapnya tos disiksikan kieu teh wasuh heula si sayur sopna teh saatosna diwasuh urang simpen. Tah urang nyiksikan ieu basona urang basoan we hungkul da ayana saukur baso nya dina kulkas teh. Tuh urang goreng ayeuna mah dikosrang-kosreng urang gebreskeun deui ieu sayur sopna teh. Tuh digoreng kieu we pake kompor teh nya kudu 2 hurungnana teh ngameh tereh mun masak teh. Da lamun hiji-hiji mah atuh lami masak teh nya komo dibereg gaduh murang kalih mah aduh teu bisa leha-leha teu bisa nyantai upami masak teh. Tuh ieu sayur sop tos asak deui nya teu karaos. Tah ayeuna urang gebreskeun ieu naon teh ngaranna teh si chicken tea alias ayam nu geus ditariguan serbagunaan tea. Tah tong hilap seuneuna saalit we tong ageng teuing bisi tutung. Tuh alhamdulillah ieu tos beres deui nya ngadamelna mah ieu teh masakna mah lami ieu teh aya kana sajamna komo bari ngedit bari naon teh mundah mindah kamera mah tapi di eta mah nya naminana teh di editna mah saukur 3 meniteun. Tuh ieu mah kalih abisina bade mam sareng chicken tos berdoa.